Jadi jalma ulah loba balaga, loba harta ulah rumah sajaya. Kudu ingetkan kawasa oge sasama, tong poho ibadah beke dunia akhirat. Jalma di dunia hirup ukur sementara, harta jeung rupa eta mah titipan tinu kawasa Gusti Allah Ta'ala, Syariat hirup pikeun tempat bebekalan urang teu apa, mun isuk pageto mulang ka asa Gusti Allah Ta'ala, Jadi jalma ulah loba balaga, loba harta ulah rumah sajaya. Kudu ingetkan nu kawasa oge sasama, tong poho ibadah beke dunia akhirat. Loba balaga, loba harta ulah rumah sajaya. Kudu ingetkan nu kawasa oge sasama, tong poho ibadah beke dunia akhirat. Omat sing hade raksa ucap jaga lampah teh kata bea, pinanggi baja dunia akhirat. Sabab eta anu kurang dipiharep teh geuning, sing pinter tur bener tong bohong, turut parentah agama. Jadi jalma ulah loba balaga, loba harta ulah rumah sajaya. Kudu ingetkan nu kawasa oge sasama, tong poho ibadah beke dunia akhirat. Loba balaga, loba harta ulah rumah sajaya. Kudu ingetkan nu kawasa oge sasama, tong poho ibadah beke dunia akhirat. Omat hirup ulah balaga, sagalana ukur titipan, dunia anu sementara, 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 dunia iya sementara. Sakitu wae anu kapihatur, sapunten samudaya kalepasan, hatur nuhun.